mana nya aing mah baru usul eta kuningan pamajikan tah nuar cau bagus burit telepon besok kan Beng ente di mana? Oh mampirnya iya saya ke pemajikan titah nuar cau dah aing narusu reka kuningan wayahna ente ka dieu heuh oke Mon Beng, aing di jalan lah rusuh. aing rusuh Penting. rusuh ya ka kuningan aing kan ke motor nama manu itu di situ Aku nulis burit kieu. wayahna mah rusuh ieu sing kaburu hujan Kumandi aya perlu naon? pemajikan udah mengeluarkan cau Di kebon di iya non di leuweung urang di kebon. neangan bae cau nu kolot mah tuar Oh, cau nu kolot tuar. ya Aya bedogna? kang ngeluarkan cau nu kolot heuh Aya bedog di mana bedog? neangan bae di situ urang ka itu nya rusuh Mana kebon? Tapi kebon bapak nama nu ieu. Cau na itu bae meureun euy. Iya, meureun juga mah. Benang, cauna. Da iya meureun. Masalah deui da iya cauna teh. Malah teman bapana nu eta. Dah, kendeh lah di dia. Ada masalah. Beh, balik deui sih, can mangkat. aing tinggalin Oh, mana cauna iya. nah cau kieu di tutuar Kapan tanggal caulin? jadi tas satu nuar cau nu geus kolot ku aing mah Nu geus kolot. nah cau ngora di tutuar Ieu mah teh kebon bapak maneh pan di ditu. di kebon bapak aing kapan aing mah dirasa tadi di kebon aing di itu kebon aing mah Di dinya aing mah aing ngomong tadi naon? Cau kolot ala pan itu cau nu kolot di bapak maneh lah kebon bapak maneh. aing mah dirasa teh nuar cau anu geus kolot di kebon aing di itu Teu bisa. ieu mah moal hade dikiri-pikir Teu bisa, tadi ngomongna dewek si belugu-belugu ting kieu maksudnya pan ngomongna naon tadi cau kolot ala ini cau kolot mau kemana? apa itu cau kieu